Astagfirullahaladzim ji, ku aing hitungan-hitungan teh malah di dieu. Geuwatkeun orang staycation setengah seberang deh. Bray, tiraha eta tangga diganti ku eskalator, Bray. Dieu ji dadakan kamari meunang mesen. Atuh manehna tengah WA ke heula atuh urang cenah naon. Nya tuh geuwatkeun atuh euy, minimal panasan heula atuh motor urang euy. Atuh ayo. Kalau atuh urang manasan motor terus ganti baju. 2 abad. Kemudian Manilila, ieu nu manasan motor teh. Astagfirullahaladzim. Konsengan di dieu, geus haji manasan motorna kumaha ye? Mau balik. Tah, di dia masih gana teh panas. Cocok deh. Kapoe. Di dia lah pokoknya mah. Astagfirullahaladzim ji. Bray, Enggot-guat salin ai maneh keur naon eta geuwat beurang ye. kan dititahku di dinya atuh pang manasankeun motor. Manasan motor kumaha ai maneh ji? Kan kuncina ge di urang atuh sia teh. Eta mah euy dipoe lain dipanasan. Ku goda asin. Balik. Bray. Kemana? Jadi moal. Tuh jahitan heula asin sia teh, bisi garing teuing. Perasaan mah orang mah salah dan kita mah oge tadi besan manasankeun lah motor kan kurang geus dipanasan hanapeun matahari. Ribet aing.